Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah banyak kuburan tempat hiburan sakali deui ki kula ieu adalah panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah kula ieu teu nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan camat ki di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam ki kayak ditampiling kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si Aki kayak makarak ditampilin. Alhamdulillah cak panglima kuat amat nih jelema ya kencak warisnya tempat hiburan di mana eta di tiga tampilin deh kayak joger. Alhamdulillah di talian si Aki tapi di jero hatena mah iya sih jelema bener apa lain jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Wah, cak panglima aing ya bahaya. Cium tangan raja. Oh kiai wah bener baik. Cilaka aing cilaka. Ti Haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha. Juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu. Tadi meme subuh aja eta teh lalakon dengan 2 atau 3 jam kumaha Abu Bakar percaya tuh leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titik sama leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae lamun salian Muhammad geula aing tah eta teh kan poharaga sebentar eta lah gelar siddiq. Geus teu make tawar-tawar deui. Masya Allah. Urang mah kuari mah geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali, ulama dek ngomongkeun hukum masih ngagigeg geneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh bae. Mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya. Hayang aja teu kaharti. Masih keneh caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos. Togeun teh mongkos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sina Abu Bakar mah atuh urang merenung heula naju jelaskeun gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara lamun Muhammad nu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik pangetan geus anggeus-anggeusan tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman nah masih keneh kafir nungaran Abdurrahman masih keneh kafir cek anak nak bah asana abah haju lain deui kuari nutur-nutur Muhammad ibadah kanu teu kadeuleu urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak ngasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah teh di kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah
urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing mah ka pangeran kos kumaha nya artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung mun gede-gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana coba kuntil anak atuh nu kos kitu mah teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajian kumaha ge ngaji saminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok di dinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah di dinya geus tenang begitu der ngajerep ngeunaheun jasa beres amin 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 kakak arakudang bebeja kanya karudi imah bu ngaji nikmat jasa orenganan kerek dah Sik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu Teta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang ba boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana torojol malaikat Jibril mawa ayat ieu wa anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kaula apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunya na huluna ku urang didedek-dedek ge jam moal kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh nah iyalah mala yarfauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh itu sapira batu bejakeun coba Muhammad kul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairun kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teu nyandung katulimbeng
teu nyaho jalan. Ege cakolot baheula lamun urang ka Tulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhung ka katuhung ka ditu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca ka kenca. Gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu ka Tulimbengna awewe. Atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean nu belah mana. Masya Allah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng, jelema disasarkan ku setan teu nyaho arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq, bahaya ya kudu ngaibadahan ka patung, bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan, bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda, boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana deka Serang kasarang nek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh sat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae. Pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ye tetap nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh Aisyah teh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bea, judi kedua kali mobil ku sia digadekeun, judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan. Emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego sia mangan hak pake doang. Teh kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ge los malana lah kos kitu mah henteu happy. Waduh, Masya Allah. Dituduhkeun eta mah haram, tambah minuman kos kitu mah geus paling ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos alah, tidak menghayal minuman kos kitu mah. Hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Galak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema. Katulimbeng dek kawin ge sarua bae, sia dek kawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masya Allah ceng. Abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ye. Aduh tah ieu sia aya tadi didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikeunna aja aing mah garila. Emang kunaon gitu bah? Atuh Masya Allah dadana kos pakaian bae.
ping-ping diumbar ka mana aju bujal eta kadeulean gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah da ondo-ondo Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba dah tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun keur rumah keur asupna umur sabaraha keur asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan tamat aduh tak eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu hese engkena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasehatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kunaon kitu bah eta mah cak aing leuwih berat tah bapak bloon jasa tah mah dinasehatan ku kolot mah Masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun ka nu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kaditu na zat kawin res jahayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohanna neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokkeun tah mah kos kitu mah salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan tadi bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese teh kadenge ku sia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge tah ku sia lah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh Masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae Masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal mah iya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mul kitu eueuh nu nuduhkeun
ieu mah aya nu nuduhkeun tak eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna pikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil Allah lantaran aya dadamelanana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna tak kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna deureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis kiamu binasi wadaniyat kudratirat ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabladina Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan mah anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa didelekeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah kana kataro wa ilam takun taroh kana huyar eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun asa didelekeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing gua aing didaleukeun ku Allah aja aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikir ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikir ngaranna sok deuk make riyad deuk make takrib deuk make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam
kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kebelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir mah aja babari atuh asal dereng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pendoon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate himapan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya entak budak ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nunuduhkeun nah ieu kan jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nunuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nunuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema kos ulah ada deposito sia teh aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kunaon teh yalah geus sararese kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh jelema geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mu ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak bae ta kiai katulimbang ta kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang Masyaallah pas ke tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan 1 titiknya belah sana 2 sana 3 sana dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan silakan laksanakan siap dan Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil sana sekian personil sana sekian personil hati-hati caranya tak diberi untuk mengamankan negara berangkat Panglima ngontrol dan Panglima mah teu nyahoeun Medan atuh teh nyahoeun Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoeun di mana Cikupa teh nyahoeun ya Panglima mah di ditu bae di luhur tah mah biasa bae bangsa Kurawa prajurit dihandap bos disebar supaya ulah uruhara Panglima ngontrol begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ieu kan tahun baruan Ki
tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupeuna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Cak panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing panglima meureunana. Datang deui ka dinya Ki. Bulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak kana. Pengkolan di dia imah eta imah aki aya jalan ke belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan tambah kuburan Ki. Eta tempat hiburan masa kuburan cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap ngaco si aki manya kuburan tempat hiburan sakali deui Ki. Kula ia adalah panglima kergatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah kula ieu teh nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan camat Ki di daerah dia eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampiling kugu eta buaplok alhamdulillah cak si aki kayak makarak ditampiling alhamdulillah cak panglima kuat amat nih jelema ya kencak warisian Ki tempat hiburan di mana eta di dia tampilin deh kencak joger alhamdulillah di talian si aki tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain jeung ulama tak lain lamun kiai ieu atuh aing bahaya cak aya pikiran mah kos kitu aya polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar kalian gunyana diseret dibawa ke istana laporan Tuan Raja ya eta sa aki-aki jaga kena hudang begitu hudang raja langsung nangkep cak panglima aing ya bahaya cium tangan raja kiai wah bener baik cilaka cek Tuan Raja buka tuh bener asana nasi baing mah ieu mah diturunkeun ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun aduh tapi pan aing mah nu jelas mandek laporan bae ka Tuan Raja dan ge mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka dieu laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mangahinakeun anak abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar personil beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman ayo kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan bener Kiai nuduhkeun kuburan bener pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh tuh Kiai mah kos kitu tah raja tinggal raja di bodo-bodo atuh bongan nyana nanyakeun anak kula sedangkan kula mah pan umur teh geus kolot hiburan di lembaga geus kolot mah ieu adalah kuburan
lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan atawa lain jelema jurig do kos kitu mah kayak geus stop acak-acakan ya urusan dia cak Ibrahim tidak ada bos aya nanya hiburan ka budak ngora kan teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan raja hiburanna geus kudu di kuburan nyos ya aduh dan amankeun dan tapi asup ka jero hate tuan raja oh jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan teh geus macam-macam tah jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas nasihat seorang waliullah anu ikhlas teu pamrih dekasah sebab naon eueuh unsur hayang di alam eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah masa sih kudu make hiburan-hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah ki haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah patulimbeng bij katulimbeng tilu kali bin tah mah geus katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha he deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot mah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu Raja Mu'tasim Kiai geuslah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah kaya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona teu ieu mah nek dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing
mau dek hormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ya bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya gas sak raja gas sak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasihat cek jangan gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkan make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu ulama dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panir sia-sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang nya nama cicing saya abdi abid hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek tuan raja abdi mau sakitan saya teu beres ya jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek lan aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar ka kunaon yen mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah sakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran ku kula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cekuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu saya ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana tah titip cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya anda sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dekat kerajaan saha jurig tuh cak raja pan kieu deui wae blabe ieu bae lepaskan deui cak wakil hampura tuan raja emang tadi geus di tes di dieu
tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil guys balik deh balik Ibrahim bin Adham tinggal raja panglima jeung wakil urang kumaha ya geus kieu ye urang dinasehatan ban lain dinasehatan teu mah dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti orang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif insyaallah ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua gitu naon hiburan-hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja urang mah ulah jauh presiden heulana tuh bupati-bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar cek urang coba kita doa bersama hiburan hentikan tek celi anjing datang gadaikeun celi kula mah ulah tuh jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan cak camat kan di negara kita mah demokrasi silakan semau-maunya aja wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu babok kabak ku rel nu kos coba nasehatan lurahna oh lurah deui keur kancolah mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu ka camat kos kitu ka bupati kos kitu mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim akhirnya raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah asli embung dianterkeun dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapih dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener oh urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngundang ka daerah mana ye daerah anu mah malah maka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing teu mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh nah iyalah di negara urang teh brok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor hiji pedagang petani brok ka kiai-kiai na brok kabeh tapi urang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon nami-nami endek moal sia walahu ashabu yad'unahu ilal hudatina itina cek babaturan ye ka dieu ye tapi pala yujibuhum tidak nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad
inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yani agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah huwal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal, selain daripada Islam. Islam mah huwal huda, ialah Islam. Selain Islam dolal, sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya ranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sadarieu ranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun. Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab. Dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia. Urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia. Nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana. Nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna. Sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia. Ieulah nu bakal dihisab. Kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna. Sungut urang irung urang kabeh awak urang. Nah ieu bakal dihisab engke. Ialah wa ilaihi wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar. Urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna. Belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim. Seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka ke aya surga. Nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga. Nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka. Setelah dihisab masyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu'inal mud'a alaih lan yantah nganyatakeun ya mud'i ing mud'a alaih. Falau golama kalamun ngucap ya mud'i ngucap ing lafaz qatalahu ahaduhu matainihu ing maqtul sopoh salah sawijine nas la yahlufuhumul qadi fil asahi maka ora nyumpah ing nas sopoh panghulu ing
alih fi da'wa gosobin ing dalem dakwa gosop wa sarikotin lan nyolong wa itlafin lan ngarusak harta wa innama tusma'u nanging pastine den ya da'wa min mukallafin multazimin ala mislihi saking kang mukallaf kang nerima tetep ingatase misile ya mukallaf ala mislihi ingatase misile ala mislihi ingatase misile walau ala mislihi ingatase misile mukallaf atawa ingatase misli mudda'i sami walau ida'ana namun ngaku ya mukallafin firadahu ingari mangijene mukallaf bil qatli kalawan mataini sumada ala akhara kari-kari ngaku ya mukallaf ingatase wong kang one lam tusma isaniatu maka ora den rungu opo kang kapindo aw amdan atawa maha-maha wa wasafahu bi ghairihi lan nyipatan ya mukallaf ing akhar bi ghairihi kalawan dia namdan lam yabtul aslu dawa fil azhari maka ora batal apa asale dawa ing dalam mungguh kaul azhar. Yang mau pertanyaan bagaimana hukumnya mengikuti program BPJS Kesehatan di mana setiap bulan dipungut iuran dengan tujuan di saat sakit berat, sakit bebas biaya rumah sakit, dan bagaimana bagi karyawan yang diikut sertakan dan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Menurut agama mata bagus sebab melibatkan keseluruhan. Mungkin nu bersangkutan muriang maderes, nu teu muriang paeh nadadak atawa sehat bae. Kecuali nyana menta diimpus bae sanajan sehat. Sayang uang saya udah masuk, impus aja. Jadi nurutkan cek agama sesuatu nutu jelas ulah. Cuman netakan guys jadi program pemerintah ya tinggal nahanan siksa bae di akhirat. Kesejahteraan lain kudu kos itu di pemerintah ambalaya duit munkulan nu jadi presiden teu kudu dipungutan. Pokona nu muriang nu teu muriang masuk rumah sakit jadi presiden. Ku adil-adilna kos kitu aja. Jadi kos kitu kaayaan aja. Jadi panjang lamun dicaritakeun. Ieu keur carita atuh sepihak untung sepihak rugi. Kedua, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan di bidang perhotelan? Apakah halal rezeki yang kita dapat untuk menafkahi anak dan istri? Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Ieu mah urusana tafsir. Hotel eta kan diperuntukkan untuk tidur, anu kasasar, jelema anu kapetingan, nu
nu teu boga imah tapi nu asup hotel mah biasana nu loba imahna nu jelas mah jang istirahat selama memang nyana istirahat murni masalah malah bawa keganjaran nyana itu lantaran nulungan sanajan bari jeung mayar kan bunga urang ka Jawa Tengah DKS di imah batur besi pajar garong di masjid mah lain jang paranti HS jang salat di warteg atuh nah iya mah mesti neangan motel hotel nah otomatis neangan urang aya bunga kan urang selama memang ditunya digunakan untuk tidur mutlak masalah kecuali aya muatan lain urang datang gadinya aju neangan simbut hirup iya malah di hotel sorangan menyediakan selimut hidup sepengalaman kura waktu kula jadi bos gitu dah Masya Allah nah etalah jadi tamu kabehan gitu kene anu mawasi mbak datang kadinya nah eta geus sarua bae jadi hotel-hotel anu diperuntukkan jang tidur mutlak mah jarang komo di Jakarta mah mun kudu dibejakeun mah geus muringkak bulu luhur handap mentak daripada muringkak bulu luhur handap geus teu kudu dicaritakeun kos kitulah hotel aya tingkatan-tingkatan tertentu itu dipergunakeun jang maksiat juku ari mah menyerang ka dieu ka Tangerang tarolah Tangerang kota mah geus jelas teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna wari ka dieu ka Jati terus ka ditu cenah nelayan mah kiai teh mah jem restoran jeung hes teh podol sehero emang aing teu nyaho pugu WTS na datang ka aing minta doana supaya laku sararia jasa nda ngomong naon ya na janyana na datang ka aing atuh kugula ditanya berapa semalam Mbak maksudnya mau coba-cobalah na'udzubillah min zalik wa min zalik nu jelas seperti eta geus sababaraha urang nu datang ka kula anu tatadina pasaran sewana kenceng kemudian ku hari kendor aju kula ngadoakeun teh teu rahasia aing teh mah mun merena gede atuh didoakeun bareng ka neraka na burung aing ka ditu kula ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ieu jelema anu katutup mata hatena datang ka dieu kalayan maksud anu Gusti parantos uning nyangakeun sadaya-daya Gusti asal tina cai diciptakeunana abdi mere cai Gusti mudah-mudahan ku cai ieu jaaya salah sahiji unsur dirina cai sugan bae cai kapanggih ku cai abdi ngadoakeun mudah-mudahan mata hatena terbuka jaaya kene usaha salianti jualan apem ge Gusti cak Gusti ulah apemna tuh disebut itu dar watak sabodo geus diserahkeun ka Gusti Allah aya tapi teh juga aya nu sabaraha bulan datang deui ceurik ya Allah ya kiai cenah abdi ayeuna bade uih bae ka mana uihna ka lembur abdi kunaon lah ceknya nanti bade ngawarung bae di ditu ceknya nanti modal geus aya ayeuna mah
tobat abdi ceknya nanti boga anak jadi itu pada diurusan ku abdi hiji urang lembur urang ya emang aing teh nyaho urang lembur urang ya sekitar kecamatan Curug kecamatan Cikupa mantak pangheulana disunamikeun ge eta bakalna Cikupa mata bebeja urang Cikupa dah sekitar kecamatan Cikupa aya anu kecamatan Curug eta modelna kecamatan Pasar Kebis masya Allah karingan udah ratang ka ditu na urang Pasar Kebis so Gusti Allah gula jauh urang Pasar Kemis teh nu sok nelayan teh nya lillahi taala lain lalagan geus mun pake geus lillahi taala geus pohara tah tinggal Allahu akbar bae pan nyahona ti mana nyanana bebeja siapa yang suka yang jadi langganan Mbak ada orang Pasar Kemis juga cenah kiai siapa celepuk we ngomong jisia pokoknya aya we geus lah nyaho oh sababaraha urang sebagian pejabat aya kukula ditaliti kula kan pernah jadi intel baheula jadi diteliti kukula dengan cara kula tuh lain kieu ngobrol atunya lagi ngonaekeun kieu mah weh eta mah rahasia ngomong-ngomong aya sababaraha pejabat masya Allah deuk kumaha negara beres lurah aya ulah diomongkeun lurah terus nyedak bakal naga ditu terus perhotelan dikir cerita perhotelan terus aya sabara aya 2 hotel nu deuk dibangun bari nah eta tanggung jawab MUI nu dihareupeun antara izin mengizinkan dan tidak tergantung MUI-na tanda tangan jadi aya nunggus duk mere duit ke kula keur bulan puasa supaya kula mengizinkan salah satu hotel pokoknya mau lebih jakeun lah daerah ditu masih kampung kula dibawakeun duitna tadi dicokot nama aja butuh panjang lebaran haju kula embung tanda tanganna tapi duitna deuk dicokot bae atuh cagana pinter kodek kos gitu embung aing ge gulanya itu bawa deh ku sia duit malah masugian aing jeung sia emang aing butuh gitu kan sia teu hayang aing kajenting teu dahar aing mah tatangga aing maksudna aing mah kajen dahar ge nah kos gitulah ya berat tanggung jawab dangke ya MUI teh mantak alhamdulillah hadena ge MUI-na kiai di urang teh antak banyak kiai tanda tangan hotel itu mungkin kan aja lamun MUI-na tanda tangan itu berarti kiai na laas sama kos itu diganti kurang ulah kiai kuruna jawara gitulah eta gakarak melentis sababaraha encan lamun ka dieu terus jadi pembangunan geus teu disangsikeun deui perhotelan jeung persarana ibadatan di luar Islam MUI lah nu bakal tanda tangan di dinya masyaallah ieu mah urang keur nyaritakeun tentang mudai jeung mudaleh sakumaha nu dijelaskan ku Kangjeng Nabi al-bayyinatu 'alal mudai wal yamin 'alal mudaleh illa fil qasamah al-bayyinatu ari sumpah 'alal mudai al-bayyinatu ari saksi 'alal mudai seseorang mengaku mesti aya dalil jangmuatan pengakuanana saksi bayinah
wal yamin alal mud'ale sumpah jang mud'ale nu didakwana illa fil qasamah kecuali dina urusan qasamah ke persumpahan. Ieu mah urang keur nyaritakeun tentang jinayat. Berarti hubunganana jeung perusakan-perusakan tentang jiwa, tentang anggota. Maka isyaratkeun syaratna tentang dakwaan pembunuhan teh aya genep. Nomor kahiji antakuna malumatan kudu maklum kaayaan nu didakwana kudu maklum bi ayu fasila ma yad'ihi secara kudu dirinci naon nu diakuna. Zaid boga bapa ngaranna Khalid, kemudian terbunuh, dicarilah pembunuhna. Cari, kuari kacium ku polisi pembunuhna adalah Ki Bakar. Angkat Ki Bakar. Kemudian diinterogasi Ki Bakar teh, ajukan ke meja hijau. Tak eta teh menang langsung diponis bahwa pembunuh Khalid ialah Bakar. Kecuali kudu aya kekuatan-kekuatan, terutama kudu aya barang buktina. Aya saksi ialah al-bayyinah lil mudda'i. Nyana kudu ngarinci ngajelaskan setelah memang benar Ki Bakar adalah pelaku pembunuh terhadap Khalid. Didinya kudu ngajelaskan nyana meme diponis yufassilu bi ayyu fasila ma yad'i. Motif pembunuhanana apakah ia terencana atau tidak, sengaja atau kesalahan, atau motifnya mirip-mirip sengaja, syibih amdin. Nah, Ki Bakar setelah diinterogasi bahwa nyana benar adalah sebagai pembunuhna, ieu ulah waka dipolis kudu ngajelaskeun motif pembunuhanana, apakah sengaja atau memang kesalahan, atau memang ieu syibih amdin, mirip-mirip kesengajaan. Lantaran kebeda kan hukumna antara sengaja jeung kesalahan atau syibih amdin. Nah eta Ki Bakar mesti ngajelaskeun syarat pertama. Temenang main hukum sendiri. Lantaran hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diatur sedemikian rupa rapih atuh lamun di negara make aturan-aturan hukum Al-Qur'anul Karim. Syarat nomor kedua antakuna mulzamatan dakwanana kudu geus ditetepkeun geus palatus mau dakwah hibati sain teu bisa didenye jelema ngadakwa misalna dibere sesuatu tanpa aya dalil, tanpa aya kekuatan argumentasi. Zaid misal urusan hibah, Zaid dibere mobil ku Ki Khalid, kemudian mobil tersebut diaku ku Ki Bakar. Ta eta Ki Zaid ngaku bahwa mobil anu aya di Ki Bakar eta adalah mobil anu geus dibikeun ka kaula. Cek Ki Zaid teh aku Ki Khalid. Ta eta mengaku bahwa Zaid telah diberi mobil oleh Ki Khalid sedangkan mobilna aya di Ki Bakar.
naeta ge perlu argumen-argumen dalil-dalil lamun langsung ditanggapi baik waktu pada ngararaku baik kabeh Kizain ngaku sebidang tanah sedangkan tanahna dikuasai ku Ki Bakar nu nyekelna da eta mengaku tanah tersebut hanya menanti mana pamere tigisa ti Khalid tak eta teu bisa didenge langsung pengakuanana kecuali kudu jelas tentang pemberianana ulah pernah dibere saha saksina mun aya ajukeun sanggeusna saksi komo kuarima mana surat-suratna surat hibah dan lain sebagainya lamun itu boga surat nah ieu adu kekuatan mana nu leuwih kuat teu bisa langsung ditanggapi ku haki katilu wasaliswa ayeuna ye nomor katilu wa ainal mudale nomor katilu si mudai teh kudu nganyatakeun dina dakwaanana al mudale kanu didakwana Zaid boga bapa ngaran Khalid terbunuh ternyata begitu diteliti pembunuh nate ieu adalah mengarah Ki Bakar lah ieu kisah teh kudu ngajelaskeun dina mengaku pembunuh terhadap bapana nu ngaran Khalid mengarah Ki Bakar kudu ngajelaskeun bahwa Ki Bakar adalah sebagai pembunuhna tentuna kudu aya tanda-tanda kudu jelaskeun tanda-tanda pelaku pembunuhan tersebut nu mantak setelah lapor langsung tewak ku polisi setelah ditewak integrasi langsung kudu ngajelaskeun Zaid panggil setelah Zaid panggil Bakar dia panggil nah eta urusan polisi kadituna lantaran urang make cara-cara urang hese madak polisi mah bener bisa jadi bener salah bisa jadi salah dibalikeun deui bener jadi salah jadi eta doang itu kuat nyata bener jadi bener mantep salah jadi salah mantep tapi bener jadi salah jadi bener iya nu teu mantep nah sakola polisi mah urusan kos kitu teh nah dibantulah ku hari ku pengacara ku advokat urusanana nyaho henteu nyaksian henteu tapi nyan siap ta etalah aing nya mah ngabantu eueuh masalah tapi di jerona aya unsur-unsur bisnis dijadikan satu proyek emangnya nama didinya sakola nages proyek nage didinya mantak polisi mah mun ngadenge di lembur aman jeung kondusif nya nama teresepen lantaran teu jalan proyekna tapi lamun ngadenge aya hal-hal anu perlu diberesan ku polisinya nama geus ketak bae sakumaha neuleuh buah ngora eta polisi eta kos kitu percis dunyian rumah sakit lamun ngadenge masyarakat sararehat bae nya nama belu bahasa mana teh belu nya nama lamun ngadenge masyarakat teh sararehat teh sararial jasa aing ngabuangun mahal masyarakat eueuh nu asup ka rumah sakit aing teluhan bae kitu ku aing teh carita sompralna jadi memangnya nama proyek didinya atau ngadenge nu muriang teh resepennya nama lantaran motifna kuarima lain endek nyehatkeun tapi bisnis tapi ketika nyananyieun satu bangunan niat lillahi ta'ala jangan waraskeun secara lahiriah hakikat ti Gusti Allah eueuh masalah nya alhamdulillah beuh masyarakat ieu sararehat nuhun aing teu riweuh cek nya teh
geus bae alhamdulillah nu penting para ke ibadah aing mah geus senang bae nu aya lillahi taala eueuh tah pikiran naon-naon sebabnya ngabangun ge bangunan ge teu nyokot di bank menang sorangan lillahi taala cenah nu perlu diopnam aya tempatna dideuleu jelemana ieu mah jelema susah mampuna sabaraha tah ieu di dieu ieu mah rada ieu di dieu ieu mah rada luhur ieu mah di dieu cenah teu kabayar ku meuli obat dage geus pokona mah aing mah nu penting calalager bae alhamdulillah pokona aing mah neuleuh sia calalager bae ge cenah mayarna nu ku kotok masalah cenah ku embe masalah teh mah imah sia bae atuh tah mah meret ngaranna henteu ieu mah ayo bae geus pokona mah aing mah penting calalager beuh tah mah ganjaranna gede jasa ngan mana ku hari nunyin rumah sakit model kos kitu teh coba mana madak tah dokter nu kos kitu mah tah neuleuh nu sehat teh geus alhamdulillahirabbil alamin guys penting sararehat tapi anu ngabangunna memang yang bisnis mah ngadenge jelema sararehat kabeh teresep bila perlu nyieun nyana racun-racun nyieun nyana nu mentak dokter teh ku ari mah aya makanan-makanan make campuran-campuran gitu obat-obat nah eta teh resepeun sebab engke 1 2 3 tahun bakal kena penyakit makanan ini nanti 1 2 3 tahun bakal terjangkit penyakit resepeun dokter mentak siap-siap jangan nyieun obat 3 tahun lagi nanti akan banyak penyakit sebab geus diciptakeun tina makananna kos kitu kos urang naik mobil di Jakarta asup kadinya teu puguh teu karu ban bitu horeng di ditu geus aya bengkelna sararial jasa horeng di teu dan paku ieu eta di Jakarta tah mentok kula kamari keur waktu naon kitu ngaranna nyekel ka kawasan di Jakarta capek ngaleungit-leungitkeun kos kitu tah masyaallah budak sia teh kurun sararial teh nya tuh paku ditendeunan kadinya tuh bengkel geus siap di ditu di hareup pan berloon eta iku mah geus eueuh anu murni ka Jakarta naik mobil kempes ngahaja ditendeunan paku ka rumah sakit disadiakeun rumah sakit teh makananna geus ditendeunan obat-obat kimia kemudian atuh ayeuna mah kitu polisi gitu kene kasus dibuat sedemikian rupa jadi emang di akhir zaman mah campur-campur kuarita kos kitu urang teh lamun kitu terpancing ya otomatis tapi kan mau tidak mau urusanana mesti kos kitu dah kudu ngajelaskeun deh waina jeung kudu ngajelaskeun si mudaleh pelakuna kudu dijelaskeun bahwa nyana melakukan pembunuhan dengan aya barang bukti nyana kudu ngajelaskeun sorangan tah duaan tah tiluan tah atawa rame-rame eta kudu ngajelaskeun jadi kisah teh nuduh pun bahasa urang nama pelaku pembunuhan bapana nu ngaran Khalid adalah Ki Bakar Ki Zaid kudu ngajelaskeun laporan dengan laporan anu intensif nu otentik laporanana nu jelas supaya jelas engkena pelakuna Ki Bakar barang bukti aya dan lain-lain sebagainya tak kudu ngajelaskeun sorangan duaan tiluan jelaskeun ku Ki Zaid ngeunaheun ke polisina terus sidang di meja hijau kan enak teu meunang kieu Pak saya lapor ya siapa kamu saya Zaid orang mana Cikupa Pak laporan apa bapak saya nama Khalid Pak dibunuh oleh siapa pokoknya tangkeplah pokoknya tuh Bakar dan rekan-rekannya tangkap kok bisa begitu sih pokoknya tangkap dulu dah tangkap pujana ayam meureun 5an Zaid ini Bakar dan rekannya sudah ditangkap ini siapa pembunuhnya pokoknya apa salah satu dari yang 5 cak polisi sial amat siap atuh salah sahiji nu 5 teh nu mana pokoknya salah sahiji 5an eta lah pembunuhna teu bisa kitu tetep kudu dijelaskeun atuh lamun salah sahiji mah meureun Bakar enak aja beun sia meureun dadap weuh sembarangan meureun sia waru
enak aya lu. Enak aya. Oh, Kampung Melayu berarti ya. Nu limaan ditanya lamun salah sahijina doang pelaku pembunuhan eta ngaranna teu jelas. Jadi lamun teh mah Zain ngajelaskeun qatalahu ahaduhum pembunuh bapak kula teh salah sahijina tinu 5. Mau bari henteu dijelaskeun mah bahwa pembunuhan tersebut teh urang lembur eta. Nah eta teu bisa diterima. Tetap layak lupuhumul qadi fil asah. Henteu bisa disumpah ku qadi heulana. Lantaran encan jelas, tetap kudu jelas heula nu rapih teu meunang sambarangan beusi salah. Gitu. Mentak kudu nyieun undang-undangna nu rapih beusi cara kajadian antara pengemudi jeung polisi teh. Zaid nyana usahana di beca. Orang Madura bisa orang Madura mapan ngomongna. Aya sewa. Tangkap ke polisi. Balik. Ada apa, Pak? Enggak lihat rambu-rambu. Tuh, lihat. Saya lihat, Pak. Rambu-rambu apa itu? Beca dilarang masuk ke situ. Kenapa kamu masuk aja? Di situ gambarnya, Pak, beca tidak ada sewa. Ini kan ada sewa aja, Pak. Polisi bingung, goblok kamu. Saya apa bapak yang goblok? Bikin rambu-rambunya yang bener dong. Tapi di situ kan ada di bawahnya dilarang beca masuk sini. Itu kan udah. Kamu bisa baca enggak? Enggak, Pak. Kamu enggak bisa baca. Kalau saya bisa baca, apa saya jadi polisi, Pak? Saya enggak bisa, cuman lihat aja di situ ada beca pakai palang begini, enggak boleh masuk. Saya lihat becanya kosong. Saya ada isinya, Pak. Kata polisi, udah langsung atuh, blown kabehan, Pan. Bisa ada tuh orang Madura, sial jasa. Orang Madura mau kos gitu mungelehnya nama. Tama sarua jeung dilarang kencing. Ngising di dinya. Sarajing eta pantama, dilarang kencing di sini. Oh, enggak boleh juga kencing. Berarti berak mau boleh cek. Padahal mapan kencing bae ge nu ringan teu meunang atuh komo ngising. Itu ge sarua beca kosong bae teu meunang atuh komo aya sewaan. Dasar orang Madura bloon. Tetapi polisi eleh bae. Gara-gara naon teu bisa baca nya. Enggak bisa baca kamu? Enggak, Pak. Beneran? Ya bener. Kenapa enggak bisa baca? Kalau saya bisa baca aja saya jadi polisi, ntar bapak yang saya tangkap. Udahlah, lurus. Ntar sewanya berapa bayarnya? Bayarnya 5.000 bagi 2 dong. Aduh, kata polisi Madura kos gitu. Tangerang mah entu. Teu beda lebih parah malah. Aduh, Gusti Allah. Wa yajriyali bidawa gosobin berlakulah dakwah jeung mudai jeung modal tentang dakwahan mengenai tentang gosob sarua. Sapeda Ki Zaid digosob ku Ki Bakar. Terjadilah dakwah mendakwa. Tak iya guys, teu meunang sambarangan tentang penuduhan penggosoban atau maling. Wasarikotin yang sarikoh teu meunang langsung diponis seseorang tanpa dijelaskeun heula. Di pabrik leungit sapatu sakontainer amuh. Maling mah biasa kan 1, 2, 3 sampai 10 ini masa kontainer. Pan pohara tah mah. Pohara leungit sapatu eta sakontainer. Ya Allah ya Rabbi. Sarua aja leungit beusi ge sakontainer ya mah. Wih. Aya nu leungit pakaian sakontainer. Jadi mau maling teh sakontainer. Aju di mana eta engke transaksina? Di tol. Asal buntut jeung buntut ngadu bae kos kitu tah di tol tah singa teh tah. Nah, eta kula pagawean baheula kos kitu tah. Kerja di Jawara tah kos. Aduh. Eta badak besi aya kontainer truk kaju aya di sisi tah aya 2 kieu teh singa de. Terus aya polisi dia bangun nduk eta teh kitu polisina bangun nduk nangkep teh. Biasa nyana kuntang kinting padahal mah eta teh geus sakongkol.
atau polisian maka pakaian polisi dan lain sebagainya kos untuk nangkep baik biasa padahal mah orang bawaannya anak kemeh baik kos gitulah lu enggeus seperti eta nah otomatis kan bos nanya manajer ditanya big boss nanya kok sepatu hilang langsung manajer ke bawah oh bener coba satpam kamu tahu ada mobil lewat ke sini satpam nggak tahu pak tadi malam nggak tahu nggak kenapa kamu nggak tahu tidur pak si satpam kudu digantung ya manya satpam tidur bos bagi THS aja nah satu genahannya nah blon tas satpam lebantak bageula teh aya hebat dek nangkep satpam babari para satpam ya nah kamu telah menjaga perusahaan aku yang dengan baik sekali ya pak akan saya beri hadiah siapa yang nanti malam mimpi maka akan saya beri hadiah sebesar-besarnya siapa yang bisa mimpi itulah satpam yang baik oke pak waduh geus bunga baiknya nah masya Allah atuh penting teh harare satpam jahayang ngimpi laporan isuk-isuk siapa semalam yang mimpi saya pak mimpi apa mimpi di udag-udag pocong pak ini saya juga mimpi nganu saura kamu mimpi enggak yang benar enggak pas saya enggak mimpi kenapa kamu enggak mimpi enggak tidur kenapa kamu enggak tidur tugas saya kan jaga pak masa harus tidur nah berarti satpam yang diberi hadiah yang besar inilah yang tidak mimpi yang mimpi berarti blow on semua pecat keluar semua sial cak do dipecat ya eta mah pas gitu ai pagawean sorangan bae ulah menang di bongbro nu mantak ku hari kiai loba nu dipecat ge kiai mah pagaweanna ngaji sakolah henteu kuliah henteu kudu sadar diri nya namangan sakadar ti majelis ka imah ka masjid ti majelis ka imah ka masjid bejakeun nu haram-haram nu halal-halal tanpa aya muatan-muatan nanaon eta kiai ku ari kiai diajak kampanye ieu dipecat ku Gusti Allah dipecat kiai nu kampanye ku Gusti Allah dipecat naon sebabna sebab ieu satpam HS sarua tah pemecatan anak satpam aku bos ieu langsung ku big boss batak ieu ku hari pengajian di Cilok loba kiai pemecatan saudara ngan geus daftar deui nya geus daftar deui big boss saya daftar lagi udah dipecat udah sadar saya waktu ikut Golkar sekarang saya atuh mau daftar lagi iya boleh cek big boss boleh daftar lagi ono hadiah mau wajar aja tuh big boss udah mohon maaf aja lah mobil Avanza doang tak jadi kiai teh lo bantu dipecat segala asup Golkar segala PDI wacana ieu mah PKB sarua petilu mah cenah asas Islam asal teh podol serok eueuh nu beres kabeh ge eta kaluar tak kiai cenah ieu mah kiai naga pantatari naga sanawiyah aliyah terus kuliah ka ditu ka mana ka Jakarta ka mana kuliahna sia yain baheula kuari naon kuari mah diganti nah jadi kulama aya bidang di dinya teh eta nu mantap kulama kadinya ulah jadi kiai atuh sia di dinya tuh di urusan politikus di urusan perpolitikan kulama jadi kiai ongkoh jadi politikus ongkoh apa naik kiai mah ngagugulung ilmu Allah ai politik di Indonesia mah ngagugulung ilmu juri banyak bisa akur antara kakiaian jeung kajurigan sia dek gedean kakiaian ka Allah dek gedean kajurigan pilih ku sia dipecat sia kuai tah teu malikir teh kiai da ieulah percis ku satpam molor dipecat ku bos teh ieu kiai keluar tidak relna dipecat
Matembungin masyarakat ngaji di tongtrongan bae tongtrong datang ke songhek tongtrong tambah make sapeker dulur majelis geus bagus ya kulan teh gara rajin bolon cek masyarakat sia nu bolon ngadu jeung masyarakat goblok sia teh kieu tolol je teu daekeun ngararaji ulah ka ngajakan batur kiai heula apaan sabeulem tah aduh Gusti Allah sakieu aing balik lah sudah ngaji nah terus anu nita ngaji ka dieu geus minggu hareup lolos tadi itu ngaji jeung bupati ka ditu jeung gubernur abeh saruang ke di pondok bambu ka ditu pondok bambu teh naon ya Allah ya reta ieu keur carita pemecatan keluar tina rel mata kiai mah tuh sakola teu naon teh geus ngaji ka majelis jeung santri ka masjid itu geus ka imah aya we nu paeh kadinya diondang nyala teu aya nu neuk hajatan kadinya kitu rasulan nyala kadinya hadiah puji beres geus aya we nu meuli mobil alaga meuli mobil anyarnya waduh kudu disembur heula iya lah menjadi sembur cilaka siap bisa atuh ka imah heula atuh kudu make kukudang kiai ge sarua nipu mah nipu bae sarua ngan teu kanyahoan kiai mah nipuna urusan gaib panto mah tapi teu aya nu teu nipu mah kiai malikum kurang balik kendaraan anyar aja yang berkah we oh atuh geus bere cai kurang banjur geus ka mobil tak kakula siap banjur supaya tarariis tuh ya iya wa ayu aidal budda ale geus palau kala qatalahu ahadum pembunuh Khalid salah satu dari 10 salah satu dari 20 salah satu dari 5 teu bisa didege eta mah tetep kudu diteliti heula lamun memang Khalid ieu memang terjadi dibunuh mengarah kaki bakar dan rekan-rekan supaya ngaku heula teu beunang salah sahiji 10 salah sahiji urang lembur eta teu bisa kitu jeung kodi polisi panghulu atau jaksa layak lufuhumul qadi teu bisa nyana langsung nyumpah bil asohi berjalanlah antara mudai jeung mudaleh tentang pengakuan gosok pengakuan maling perusakan dan lain sebagainya sarua teu meunang langsung kitu teu meunang kitu menuju tanpa aya tanda-tanda keabsohanan jadi urang langsung nyangka teu bisa nyangka mah boleh-boleh bae panggil heula langsung jelaskeun langsung integrasi sonajan sekali 2 kali 3 kali ayo tanda-tanda kebenaran nama bahwanyana sebagai pembunuh atau bahwanyana sebagai perusak atau tetep teu bisa eta kakarat 2 kakarat 3 kaopat wa inna ma tusma'u wallahu a'lam